Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dengu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna. Kalayan ngebantu jajarah carios prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kan dongeng emang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilancarkeun segala rupinanya. Tong hilap dirojong di taroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganunekeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados sejang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Basa tepi kahanapeun tangkal kai anu kawilang gede. Reg atuh prawira teh ngarandeg katempo aya anu ngajuringkang di satukangeun eta tangkal. Aya naon Jang? Bi aya nu ngajuringkang Mang disapengkeun tangkal kai ke antosan sakedap. Ih kela Jang, ulah ninggalkeun Mang ye. Wang kaneng ieu teh kapan di tengah leuweung Mang mah teu bisa ngalengkah da bogo ge poek. Kela urang nyenget paneker Jang. Ulah Mang ulah. Lamun nyenget paneker bisi kanyahoan. Tapi Jang, Mang mah embung ditinggalkeun sorangan ye. Bisi aya jurig, kumaha lamun bujur Mang dikorowot atau direbot jurig? Ih, ari Mang. Moal aya jurig anu ngorowot kana bujur atuh Mang. Ari lain monyet atawa maung mah. Tah eta Jang. Nyalah ku sato sieun Mang teh. Ku jurig ongkoh. Nya atuh hayu Mang. Urang tungtun dewe ku abi. Tah kitu Jang. Alus Jang lamun dituntun mah. Nu penting Mang ulah ditinggalkeun Jang. Mang Jahit laju lempang we ditungtun deui ku Brawira. Basa keur jongjon lempang kudawat Mang Jahit ti karijet. Ti karijet kana akar. Untung we leungeunna teh dicekelan dan nebikeun ka labuh. Aduh Jang. Kunaon Mang? Untung we Mang teh basi kecekelan ku Ujang. Lah, ti karijat puguh ge kana akar meureun. Punten Mang. Nya tuh da Ujang mah meuni tarik teuing lembangna. Halaunan Jang. Alah, halaunan. Nya hayu Mang. Kiwari mah lempang teu tepati gancang kudu kakarayapan. Basa tepi ka satukangeun eta tangkal kai. Prawira merhatikeun kasabuleureunana teteh lah di dinya teh eueuh sasaha. Teteh lah geuning teu aya sasaha Mang. Nya Jang. Jadi katingali ku Ujang tadi teh aya jelema nu ngajuringkang ka dieu. Nya Mang jelas. Curingkangna teh curingkang jalma, lain sato, lain jurig. Halah, ka mana tuh Jang? Nya abi ke bingung. Tapi ka mana nya? Leuh, tapi Mang, tinggal itu. Nah laras kitu eta mah cahaya obornya. Nya Jang. Eta mah cahaya sinu obor. Wah itu Jang. Itu jelema anu keur teangan ku urang teh ya. Laras Mang. Ayeuna mah hayu urang tuturkeun. Prawira jeung Mang Jahit laju nuturkeun cahaya obor anu katingali calat-calat ti kajauhan. Saenyana teu jauh ti eta tangkal kai teh aya jalan gede anu ngabulungbung. Ngan bae Prawira jeung Mang Jahit anu katarik perhatianana ku eta cahaya obor laju nutur-nutur ka mana leosna eta jalma. Da geus pasti cenah aya jalma anu keur lembang bari mamawa obor. Hayu Mang. Ayeuna Mang bakal digandong ku abdi. Kumaha Jang? Mang rek digandong? Nya, lantaran upami nungtun Mang mah abdi moal tiasa ganjang. Sedengkeun eta jalma nu nyenak obor kada saengana ka udag. Alah, Ujang mah bet nyiar-nyiar pi atoheun. Malaur Mang teh geus sedila Jang. Eueuh anu ngagandong. Ari lain ti heula mah keur leutik. Alah. Jadi Mang teh rek digandong ku Ujang ieu teh. Nya sok enggah naik Mang. Celak atuh Mang Jahit teh naklok kana tonggong Prawira. Geus kitu mah laju dibawa ngabalesat.
Sakapeung luncatan di antara ari jeung akar anu katempo pajuriwat. Curelat, curelat, gajeleng. Dina waktu nungan sakedeung, prawira teh kiwari teh geus ngadeukeutan eta cahaya obor. Geus tere ka udag, ngan bae aneh. Eta cahaya obor teh ngarada kepareum kawasna bae obor teh ngahajadi pareuman. Atuh prawira teh maneh ngarandag laju kiwari merhatikeun kasabeuneureun eta patempatan. Pareum geuning mang, oborna di pareuman jiga nama. Enya jang, nah kaman atuh jelemana jiga nama nyumput jang. Eta jalma nu mama obor teh jiga nama geus nyahoeun di udag ujang. Nu matak nu mawi oborna di pareuman. Enya, kabak sawe urang pilarian mang. Curelat, gajeleng prawira teh ngagajeleng di we arek neangan eta jalma. Gorobas. Di lebah kidul kadenge aya sora anu ngagorobas. Atuh prawira teh penasaran, laju ngacurelat deui ka lebah kidul. Basa dampal syukuran napak kana lemah. Prawira teh atuh maneh ngagebegeurewas daeh anu ditincak teh ngadelewo. Belesok. Kawasna bae anu ditincak ku prawira teh tayalian di embel. Mang Jahid ge sarua reuasna. Sukumu basa prawira nyebut istighfar lantaran cenah anu ditincak teh embel. Ngan bae prawira teh henteu geumpeur, laju neuleukeun dampal sukuna kulantaran ngagunakeun ilmu saepi angin. Awakna teh jadi hambang. Najan ngagandong Mang Jahid oge kiwari mah bisa ngajaul we ka luhur. Cileng, calegedeg celek napak dina dahan kai bari merhatikeun ka sabudeureunana. Alah jang, nah urang teh salamet ieu teh. Enya mang alhamdulillah urang masih keneh di tang tayungan. Kapan ieu teh ayeuna di luhureun tangkal mang. Nya jajang, ieu daun. Alah, mang teh geus reuwas. Basa tadi cek ujang nincak embal, sok sieun ti balasak. Kangaranan nincak embal. Pasti meureun urang teh bakal tikaralap kana jero embal. Aya bahan tiga ngaran. Ngan tetela ujang teh hebat. Najan nincak embal ujang bisa di ngajauh ka luhur. Enya mang, kapan cek abi tadi urang teh masih kena di tang tayungan. Nganjang, jika nama jelema nu mau obor teh eta teh mancing-mancing ka urang jang jiga jang. Nah aja manehna mah nyieun pitapak. Nya ngarah urang teh ngudag eta jalma, malahan mah ngarah urang teh cilaka ti gebrus ti lelep kana embal. Mohon mang, tiasa janten. Abdi ge gaduh emutan ka palidinya. Eta jalma anu nyanak obor teh jiga nu ngahaja, mancing-mancing urang. Alah, kumaha jang ari geus kieu? Eta jalma teh kudu teka tewak, kudu kacangkalak ye. Pasti bakal bisa nuduhkeun anu keur teangan ku urang. Wah eta jalma teh geus ngalihkeun perhatian, sedengkeun anu diteangan ku urang mah nyaeta juragan ayo sapara kanca jiga nama di barawa ku baturna jang. Mohon mang, nyaeta abdi gaduh emutan ka palidinya. Hayu ayeuna mah urang pilarian deui eta jalma. Kituna teh laju ngacorelat we. Minah tempat kana dahan kai anu sejena. Sakapeung mah jajarelatan luncatan dina luhureun tangkal kai. Kaliwatan dang daunan jeung pupucukan. Prawira anu bari merhatikeun ka handap meneangan eta jalma. Tetela eta jalma anu mawa obor teh teu kabanggih. Antukna mah prawira teh nangentukeun sikapna. Leuwih hade ge cenah balik diwe ka tempat anu tadi. Tempat di mana basa manggihan tapak suku anu kacidalobana. Jeung deui balik deui ka lebah tangkal caringin gede. Teka pernah kening mang. Eta jalma teh jiga nama nyumput atawa parantos tebih ninggalkeun urang. Halah, enya jiga nama jang, eta si kurang ajar teh geus kabur atawa nyumput. Kumaha teh geus kieu jang? Hayu ayeuna mah urang uih deui ka tempat anu tadi, ka lebah tangkal kai. Oge ke tempat di mana orang mendakan tabak suku anu kacedah seueurna. Nya jang hari nama kitu urang tuturkeun deui sugan jeung sugan urang teh kengeng pituduh ka mana kedah nyusut tabak lacak sumuhun eta tabak suku anu dipiharep eta tabak celacak suku teh mangrupikeun tabakna rombongan juragan ayo sapara kanca anu dibarawa ku si jahat.
Atuh geus kitu mah henteu loba catur laju we Prawira teh ngacorelat deui bade ngagandong Mang Jahit. Luncatan deui di antara dahan kai jeung dangdaunan. Sakapeung mah ngalayang puguh we atuh Mang Jahit teh manihokeun. Tetela geuning kahebatan Prawira teh sakitu luar biasana. Dina waktu nungan sakedeung geus tepi ka balebah tangkal kai anu kaceda-gedana tadi. Prawira laju merhatikeun di kaayaan. Barang disidikeun, tetela teu jauh ti eta tangkal kai teh aya jalan gede. Barang diperhatikeun breh katempo tabak suku. Mang tinggal mang, ieu tabak suku. Nya, ayeuna mah yakin jika nama tadi mah urang teh parantos dilejokeun ku eta jalma. Ngalihkeun perhatian teh si kurang ajar teh, sakaligus arek nyilakakeun ka urang duaan. Jajang, ieu jalan teh lain jalan biasa, ieu jalan kangarana di leuweung kieu ya jalan. Ieu mah jalan nu dijieun ngahaja yeuh. Nu berasna teh ka ditu tuh. Urang papajang, sugan jeung sugan urang teh gancang tepi ka nu dituju. Manggihan laratan juragan ayo sabaraha kanca. Nya mang, hayu mang. Ngan bae urang kada hati-hati. Sok, ayeuna mang urang tungtun di ku abdi. Arip jang, emang mah hayang diganong deui. Sieun ti karijet jang. Nah, bet sieun ti karijet. Kapan ieu mah jalan gede mang? Ngeunah keneh diganong jang mang mah jang. Nah ari mang jika nu lumpuh wae. Jadi kangenahan hayang diganong. Ih, jang genah diganong mah jang. Sok we bayangkeun ku ujang. Lamun kudu leumpang dan kayaan poe kieu, leuwih HDG diganong genah jang genah. Bari jeung kapan ujang mah bisa hiber, bisa luncatan, bakal tere jang. Coba lamun mang leumpang bakal lila. Nya sok-sok atuh mang. Ari mang hoyong diganong mah naik di kana tonggong abdi. Nya jang, siap jang. Mang Jahit geus ngalacat di we naek naklok dina tonggong Prawira. Geus kitu mah laju ngabelesat nutur-nutur mapai eta jalan. Barang tepi ka salah sahiji tempat. Teteh lah katempo aya wangunan imah basajan anu mangrupa pamukiman. Tuh tingali jang, aya imah bau-bau boa-boa. Eta teh meureunan tempat dumuk muta mah bae. Tempat dumuk matuhna jalma jahat anu geus ngabegal, bisa jadi geus mawa juragan ayo sabaraha kanca. Nya mang, sugan jeung sugan we. Juragan ayo sabaraha kanca teh dicarana ka dieu mang. Ku kituna ayeuna ku abdi bakal dibarios. Ngan bae mang mah antosan we di dieu ulah ngiring. Saupami abdi nyalira mah bakal laluasa. Alah, ari ujang. Geus we atuh mang teh milu jang, pukul gegenah ye diganong. Ulah mang. Mang mah antosan bae. Lakung sae nyumput we mang mah. Alah, lamun nyumputnya di mana jang? Wang kaning ieu teh kapan para roek jang di dieu mah. Sieun. Tenang mang. Tu tinggal aya tangkal rambutan. Wang kaning eta tangkal rambutan teh meujeuhna buahan. Tos mang urang sungkutkeun luhureun tangkal rambutannya. Tah, cocok jang, cocok. Nyalah keun. Leuwih HDG mang mah nungguan bae dina eta tangkal rambutan arek nyumput. Kabeneran beuteung mang teh geus karasa lapar yeuh. Ari kitu mah nyumput cicing dina tangkal rambutan. Mang teh moal kalaparan jang. Ieu beuteung bakal kaeusian. Nya, mangga mang. Sok we mang ayeuna mah antosan dina eta tangkal rambutan mangga we sing jongjon. Bilih lapar mah saepkeun we satangkal. Abi mah moal nyaram. Nah, ari ujang aya ku kabina-bina teuing. Nya moal beak atuh jang. Ari kudu beak satangkal mada mang teh lain surili, lain monyet jang. Ya, bisi we mang mah hoyong nyaepkeun eta rambutan teh satangkal. Hari ujang kamang teh ngarekan naon bae beuteung mang teh beuteung karet gitu. Nya ieu tuh mang. Ku abdi mang bakal dipernahkeun di eta tangkal rambutan. Cuelat kalayang, cle napak dina dahan tangkal rambutan. Geus kitu mah Mang Jahit teh diecageun. Uguh we atuh pikeun Mang Jahit mamanikeunna. Kangaranan eta tangkal rambutan teh mani leubeut keur buahan. Ayeuna mah mang sing jongjon di dieu ngan kademan. Ulah ngageureuwahkeun kaayaannya. Mang kedah tiasa nyumput ulah geruh. Nya jang moal geruh. Mang pasti bakal ngahep-hep bakal cicing. Kalaran emang bakal ngadaharan rambutan ye. Alah, mai leubeut kieu ye. Sok jang. Ujang mah ka itu pariksa kaayaan
Mudah-mudahan sagancangna juragan ayo sabarakan cetik kapenak ngan karejang sing ati-ati jeung waspada. Kulantaran jelas eta jalma jahat teh licik jang. Kapan tadi geus jelas urang teh dilejokeun. Jeung deui karejang sing inget kapan urang teh sasat dilinglungkeun. Ujang ulah nepikeun ka beunang kalinglungkeun deui ku eta jalma jahat. Enya mang abdi ge tangtos bakal waspada. Margi abdi yakin eta jalma jahat teh gaduh ilmu anu aneh anu tiasa ngalinglungkeun. Kitu cenah cek eta Barawira moal arek jaga abah. Kulantaran Barawira ge geus sureuti lamun jalma jahat anu bakal disinghareupanna teh boga ilmu anu aheng bisa ngalinglungkeun segala rupa. Memeh Barawira asup ka eta pamukiman atuhan teh sagawayah. Laju mabaatkeun heula doa. Mudah-mudahan cenah teu beunang ku ilmu nu karari itu moal arek katenung moal arek kalinglungkeun. Sabada rengse ngadua. Curelat kalayang celegedeg celek. Barawira teh napak dinalureun suhunan imah merhatikeun kaayaan. Bari ceulina teh ngadedengekeun jalma anu keur ngobrol di jero eta imah. Najan sorana halon teu bati tarik satengah harewosan, tapi ku Barawira teh bisa kadenge jelas. Nilik tina sorana mah asa wau. Barang beuki disidikeun didedengekeun teteh lah eta sora teh sorana juragan ayo geuning. Teteh lah urang teh lian di dibegal, tapi dimanfaatkeun ku eta si jahat. Pikeun mancing kadatangan Jang Barawira jeung si Jahid. Nya boa-boa Jang Barawira jeung si Jahid ya ayeuna teh geus cilaka. Da cenah rek dilejokeun. Nya ku eta salah saurang komplotan si begal. Cemun juragan. Nya abdi ge jadi hariwang ieu teh ku kasalamatan si Barawira jeung si Jahid. Lamun nepikeun ka cilaka masa atuh nu tiasa nulungan ka urang sarere ayeuna. Uang kaning, nya jelas. Teteh lah geuning, eta bega teh komplotan si Kane kene ngan bae geuningan si Kane teh bebarengan. Nya jeung baturna jika nama bisa jadi si Kane teh rek balitungan. Nya ngahaja nyieun siasat licik. Nya bener, itu pisan juga lah. Kami ge boga anggapan lamun si Kande teh balitungan meureunan minang saraya ka baturna sasama begal. Nya kapan katingali anu geus ngalinglungkeun ka urang teh aki-aki kolot nu geus aya umuran jeung anakna nyaeta awewe anu kacida geulisna. Nya eta teh palayan anu basarip panginepan teh. Teteh lah geuningan urang teh geus linglung, lain panghinepan eta mah tapi sisieun leuweung. Nya laras juragan, ngan bae basa abdi. Nya emut, abdi sadar, bah urang teh parantos dilinglungkeun, mungan jakal. Basa ngalawan teh henteu mampu ngungkulan kahebatan eta ilmu. Nya si awewe, najan bangawakan awewe eta bisa kitu hebatna. Malihan mah Sidarta ge teu mengeh. Keur makawan Sidarta teh masih kene tatu. Nya harapan urang teh ayeuna mah mudah-mudahan we Jang Barawira jeung si Jahid teh di tayungan. Nya bisa salamet. Nya utamana mah lamun salamet teh meureun bisa nulungan urang, nyelametkeun urang sarerea. Kitu di antarana bae nu kadenge ku Barawira teh obrolan juragan ayo jeung bah juga lah Barawira anu aya di salueureun eta suhunan imah. Atuh manik bunga kulantaran anu keur diteteangan teh kasampak aya di jero eta imah. Ngan bae Barawira ge henteu wani gagah bah kulantaran kapan jelas eta cenah imah teh mangrupakeun pamukiman para begal. Begal anu gawe bareng jeung si Kane.
si Kande anu boga karep balitungan. Teteh lah geuning juragan ayo sabar kanca teh nya dicangkalak ditewaku si Kande anu boga maksud balitungan ka aing. Keun sia Kande najan maneh minang saraya kajalama anu boga keahlian dina ilmu gaib aing mah mau arek sieun juragan ayo sabar kanca bakal dibebaskeun bakal ditulungan ngan bae aing ulah gagabah ka kieu mah nya lantaran di singhareupan teh lianti si Kande tapi baladna anu boga ilmu gaib. Kitu cek kerentas hate Parawira teh bari ngahulang we mikir pikeun sagancangna nulungan ngabebaskeun juragan ayo sabaraha kanca. Basa keur jongjon ngahulang dak dumadak aya nu pating cariwut pating balasat ciucut balasat pugu we atuh Parawira teh maneh kaget kentak ngakiwar plos anu pating cariwut pating balasat disingkahan celab nararan celab binatang kalakai jelas katingali anu pating cariwut pating balasat eta yelian di peso balati. Parawira gentak merhatikeun kasabudeureun eta tempat bre katingali aya saurang awewe nu nangtung bancun teu beuseukeut ka Parawira. Hebat oge anjeun teh Parawira bisa salamet hanteu tilap kana jero embah cing deui bisa ka dieu geuningan hanteu linglung. Sahanya teh ngaran kuring Sondari hasok gancang turun ulah boga pikiran bakal salamet bisa keluar ti panepatan. Kalayang Parawira teh turun tina luhureun Sunan Imah celek napak kana lemah bari nyang hareupan eta awewe nu ngaran Sondari. Teu lila aya jirim anu pating corelat celegedag ngurung tangtungan Parawira di antara anu daratang teh katompo aya si Kande ngarendeng jeung aki-aki nu geus aya umuran. Datang oge geuning sia teh Parawira euy. Tapi teteh lah sia teh hebat. Bisa salamet euy. Tapi kangaranan sia geus tepi ka dieu. Sia ulah boga ngeban bakal bisa balik deui. Sia kudu koyor lantaran aing can sudi rasani ngati lamun acan balitungan ka sia. Nah sia bakal mampu nyangarewan aing anu kiwari bakal dibantuan ku Bajueng balad aing. Pon kitu deui Nyai Sondari deuleu. Teteh lah ieu kejadian teh bagawean anjeun Kande. Jadi anjeun teh masih keukeuh hayang balitungan. Bener. Najan nabikeun karup ku Badung rap kula mah. Saacan bisa maleskan nyeri. Dewek moal sugema. Bae ge bakal marak hayangan deuleu. Pokona mah sia kudu koyor beuting ieu. Ai. Benar sia Parawira. Najan ilmu sia luhur kangaranan yang ngareban dewek di luan. Wah make mampu deuleu. Ai. Parawira teh beuting eta teh bakal nyangareban si Kande anu dibantuan ku baladna nyaeta Bajueng jeung Nyi Sondari. Mitra waktos na geuning warantos teu nyakaban. Jageula aturang tuna jajara carita Parawira jawara wadalan pasantren dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun dina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganna. Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.